Timimiti bentana mata, beratna lengkah, hesena ingkah. Maksa raga neang nu disebut nafkah. Seakan kedul geus ngadarah, tapi hirup moal maju lamun urang ngan cicing di imah. Gurat tekad, tinggalkeun zona nu mata kurang cenekul tecengkat-cengkat. Tinggalkeun rasap kenyamanan tina tiap lamunan. Kamari jeung ayeuna kudu aya bedana. Ayeuna jeung isukan kudu aya robahna. Kesang anu ngeclak, simbol tandana urang gerak. Neang pagawean ti hiji perusahaan ka hiji perusahaan. Demi kata selamat tinu usaha nu kasurat jeung kasirat. Terus cobaan, sebab moal aya usaha nu ngahianati pencapaian.